Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan paraya kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha paraya sadayana, mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu nuju calikna sing maranah calikna, nuju ditepas sing maranah uplek gunemna, anu nuju masak sing dilancarkeun. Baraya kaum dangu Mang Maman teh di dieu bade midangkeun salah sahiji dongeng atanapi carios dongeng anu kalayan judul Setan Guha Samparani, nu dikarang ku Bapak Entang Sumarna, anu diropea deui atanapi digarap deui ku Mang Maman. Hatur nuhun ka baraya sadayana anu atos subscribe jeung anu atos satiana, supados teu nyangkolong teuing kana waktos baraya kaum dangu. Hayu urang lebet ka alam syarida. Seorna sora angin turun di gunung, ngalir ka pilempuran anu aya di handapeunana, asup tembus kana liang-liang bilik imah, karasana pating buriding bulu punduk keung perwatekanana. Di luar poek meredong, bulan jeung bentang-bentang nyarumputan, kahalangan mega hideung nu pating lalimbung di jomantara. Ila tatit pating buri nyai, geleger sora guludug di awang-awang, kadengena handaruan. Jiga nu mere tanggara yen bakal diturunan hujan nu lain lumayan gedena. Mangkilang harita kakara tabuh 10 peuting di lembur-lembur nu araya di suku Gunung Haruman, karasana tari iseun calalombrek lir ibarat di pakuburan nu haraneom pinuh ku tatanggalan nu galede tur barala. Baraya kaum dangu jalma-jalma rehe jempe, jiga nu keur pada sarare atawa ngahaja ngadare dempes, kedah peuting kacida pika keungeunana, duka kunaon perbawana peuting eta teh hawana keung jeung hate pating sarebla. Nu sakitu ting gelegerna sora guludug teh teu sabaraha gedena turun hujanna mah, ukur paparalakan
Jika-jigana hujan di jauhna ngan sakadar kabeneran, maralak hujan kadinya pedah ka bawah ku angin. Tapi paralakna sora hujan kana kenteng cukup nambahan kakeung dibarengan gupating burilakna cahaya kilat nu tembus kana liang bilik asup ka imah. Baraya keur meujeuhna simpe jempe kitu, koceak sora awewe nu koceak, maratan jagat ngajerit maratan langit. Tapi les deui teu kadenge ngan tinggal aweuhanana kapantulkeun ku tatangkalan jeung pasir-pasir sakurilingeunana. Atuh jalma-jalma awewe lalaki pating raringeuh nu keur nyalang kerege ngadadak carengkat ngadenge sora ngoceak kitu mah. Rugbreg sora nu lumpati imah, sakedeung ge bruy bray pantona mararuka. Lalaki awewe tarurun bari silih gorowok silih tanyakeun, "Aya naon eta teh nya?" "Teuing atuh nya, da aya sora awewe ngoceak di belah kidul. Tuh." "Poa-poa di imah Nyiwati, harunya bisinya manehna kaasupan jalma jahat, mangkaningan manehna sorangan di imah teh." "Cik atuh buru-buru tarareang ka ditu," ceuk awewe hari weus. "Areuyu baruru, batur sadaya, urang neang ka Nyiwati," ceuk lalaki silih ajak da teu warani ari jig sorangan mah. "Nya hayu atuh, marawa obor atuh poek." "Lah, nah ada moal poho jalan ieu. Teu mawa obor oge." "Ih, bisi teu kadareuleuk mangke. Lamun bener-bener aya jalma jahat kumaha ngudagna?" "Ya aduh, daragoan batur. Urang nyieun heula oborna. Nyi atuh nyieun heula mah lila." "Ari didinya boga obor atawa henteu?" "Nyaeta kuring ge henteu." "Da kuring ge henteu deui," ceuk sararea tungtung nama kabeh pada henteu barogaeun. "Ih, si kasebelan teh, ayo atuh urang ngarindit. Sugan teh mah ngajak mawa obor teh didinya baroga." Bring sararea pada muru kaburuan imah Nyiwati. Hiji randa ngora diumureun 25 tahun. Cicingna di kampung Panjenang, manehna ngisian imah beunang atawa ditinggal salakina. Salakina teh jadi mantri kahutanan nu maot waktu kakara 3 bulan saentasna kawin. Ngan hadena teu buru-buru boga anak, nepi ka ayeuna manehna can daekeun deui boga salaki. Waraya kaum dangu, harita geus ngagimbung di buruan Nyiwati. Bari sawareh tinggararo sarta arasup ka imahna. Tetela Nyiwati teu nyampak sarta lampuna pareum. "Nyiwati, Nyiwati." "Lah, tetela yeuh, eueuh Nyiwati teh. Buah-buah basa ngoceak bieu teh meureun. Walang siang dibegal ku rampok atawa macan," ceuk nu meuntas
di jero imah. Nu bener, nya Nyiwati teh eueuh. Ceuk awewe kabeh raeng. Ih, pek bae arilikan ku sorangan ka jero. Kiraku kuring make ngabohong. Ceuk nu ditanya. Tareangan. Ayo, tareangan batur. Ceuk lalaki-lalaki kabeh raeng bareria belegedeut ka kaler, legedeut ka kidul, leok ka kulon, leok ka wetan, abring-abringan nareangan wati pedah leungit. Kemana atunya si Nyai teh? Tobat teuing bapana. Cing atuh sing kapanggih. Indungna Nyiwati. Nyaeta bicicih bari jeung ceurik balilihan. Teu puguh cicing sakitu poek teh berebet ka ditu, berebet ka dieu. Lalumpatan bakat kutina ngarasa jengkel mah ngan bruk bae ngabeubeutkeun maneh kana taneuh. Anaking gelis Wati, kamana Nyai teh? Aduh, tobat teuing Gusti. Baraya kaum dangu atuh jalma-jalma teh geumpeur ku itu ku ieu. Keur mah aya kajadian kitu, katurug-turug indungna gugulingan di buruan bari jejeritan ceurik. Bi, kabumi bi, ulah itu lalang sudan di buruan, ceuk sararea riab. Malik jadi ngaronom bicicih ayeuna mah, lain nareangan Nyiwati. Kamana anak aing? Kamana atuh anak aing boa-boa di raung maung atawa rampog? Bicicih tambah jejengkengan. Sakitu pada ngaharudangkeun teh kalah leuar. Hai manehna. Meunggeus heula. Ulah waga jeurik lolongseran kitu. Kapan keur pada nareangan? Aya deui bae keur geumbeur teh. Ceuk Mang Samji eta bapana Nyiwati. Da manehna tah bapana ku kitu teh. Anteupan ka anak teh lain heug dilongokan. Teangan sing kapanggih. Bicicih beuki adu glajer baraya kaum dangu. Nu nyarekelan bukbek disikuan jeung disepakan. Bicicih teu burung pada ngareujeungan. Harita dibawa ka imahna. Datang ka imahna mah ger deui bae totojeran jeurik jejeritan. Tareangan anak aing. Sumuhun Bi, kapan nuju di pilarian itu geku sadayana? Ceuk awewe nu marilu ngupahan bicicih. Di imah Jongjon nu ceurik ngadingdiut, nu pating goteteng sarta abring-abringan kaditu kadieu. Di luar Jongjon nareangan Nyiwati nu leungitan palebih ilang tanpa kadana. Kajadian eta memang pada arane, sabab nu dadak-dadakan pisan jeung nu jaradi kapala nasaran sararea teh ku ayana sorang ngoceak nu tetela pisan yen sora Nyiwati. Sararea geus pada teug dina masing-masing hatena
yen nyiwati aya nu mawa kabur ku maung atawa jalma jahat. Baraya kaum dangu nepi ka tengah peuting can bae rek kapanggih, malah disakserak kanu bala-bala dikorehan dinu paroek ku tatangkalan oleh can kapanggih. Malah ampir-ampir kabeh parutus harepan ngeusan bakal kapanggih deui. Bapa nama geus teu era ku kalalakian jeung kakolotan, bari neangan teh teu eureun-eureun rawah riwih ceuri. Para jajaka paburencai nu kakulon nu kawetan siap jeung pakarang-pakarangna, boh tumbak, pedog atawa kuli, maksudna rek dikotektak di teteangan dicuk-cruk nepi ka gunung. Ngan tetep sanajan diubek harita teu bisa kapanggih, jalma-jalma karumpul deui pating haruleung sakeudeungan mah malah ting kalecrek. Malah mah aya nu pating puringkak bulu pundu, nyangka yen nyiwati pasti aya nu ngarogahala, duka jalma jahat, duka ku sato galak. Kumaha batur-batur, urang teh rek putus harapan wae kieu atawa rek terus nepi ka kapanggihna. Sabab ari ceuk pikiran kuring hese di teanganana lamun kaayaan ti peuting saperti kieu. Kahijina poek bulan, kaduana urang lungse teu bisa sare. Kahayang kuring mah sorangan, mending isukan deui bae isuk-isuk keneh. Orang kerahkeun sakabeh tatangga lembur ieu, kabeh kudu milu nareangan, kajaba ti budak laleutik jeung awewe-awewe anu iwal. Ceuk ketua kampung lembur didinya ka para tatangga-tatanggana. Nya, ari bikeun kuring sararea mah terserah Bapak RT bae. Ayeuna dipilarian kuring sararea ridho tur ngarasa kewajiban ku ayana dulur urang tur awewe geus aya anu nyulik, adu isukan wae ti beurang hayu, ceuk nu saurang tatangga. Pikeun kuring anu jadi ketua di ieu kampung karinanya ka aranjeun. Naha satuju isukan ti beurang pada nareangan dikerahkeun sakabeh rahayat atawa mending ayeuna sakalian. Kieu bae Bapak RT, ari ceuk pikiran kuring mah satengahna peuting ieu nepi ka isuk, malah syukur-syukur mun ayeuna kapanggih satengahna deui isukan ngaplus anu meuntas nareangan peuting ieu. Kumaha Papa RT kalawan para tetangga sejenna satuju ceuk Mang Dira nu pangkolotna dina eta gempungan. Satuju Ceuk sararea manireang sarta ngararacungkeun leungeunna. Kumaha Bapak RT mupakat kana persetujuan ti balarea? Ceuk Mang Dira. Bari mali ka RT nu harita RT na tayalianti Mang Oji tea nu kungsi ngukut Amirah malah kalengitan ku Amirah.
pikeun kuring satuju. Malah sajabati rek neangan nyiwati teh kuring ge boga teanganeun nu geus mang bulan-bulan leungit. Sanajan tadi tujuanana rek nyaba ka Bandung, tapi kulantaran dicukcruk ka Bandung malah hampir diider teu kapanggih. Kuring ngandung curiga oge. Bisi anak kukut kuring nyaeta Amirah nasibna sanasib jeung nyiwati. Tah kulantaran kitu saperti nu bieu ku kuring dicaritakeun, ayeuna mah ulah kapalang sararea dipenta karidoanana sakalian neangan dina jalma nyaeta nyiwati kalawan Nyi Amirah. Satuju atawa henteu? Ceuk Mang Oji. Ai kutan Nyi Amirah teh terus bae leungit. Sugan kuring lain leungit nyaeta nu ku kuring kanyahoan mah Nyi Amirah teh indit ka Bandung, malah disusul ku Mang Endi. Ceuk Mang Dira bari gogodeg. Nu matak Mang, keur diteteangan ku Mang Endil, tapi sarwana lebeng nu diteangan eueuh. Nu neangan nana ngalelep, matak jadi bingung. Tah, atuh ayeuna mah urang sararea sajabana ti neangan nyiwati nu anyar leungit, urang kudu neangan Nyi Amirah. Eta mah mudah-mudahan sing asak-asak mumuntang kanu Maha Kawasa duanana supaya kapanggih kalawan rahmat salamet taya kuciwana. Ceuk Mang Dira bari leungeunna acung-acungan ka balarea. Satuju. Sakumaha babadamian bieu? Ayeuna saha nu rek neangan peuting ieu? Jeung saha nu sanggup isukan? Ayo ngacung. Ceuk Mang Oji. Kuring-kuring bangsa bamuda nu rek neangan dina peuting ieu, bangsa sepuh-sepuh sawios reueus heula. Ceuk para jajaka ngaracungkeun leungeunna. Ayo atuh para pemuda, kira indit diduakeun sing hasil. Ceuk Mang Dira. Baraya kaum dangu bring para jajaka ngabring aya kana 12 urangna. Bangsa kolot-kolot ngabring ka imah Mang Samji bapana Nyiwati, rek ngupahan atawa ngalalemu Mang Samji jeung pamajikanana nu keur careurik balilihan kaleungitan anakna. Tur kadenge pisan ngoceakna, saha nu teu rek ngarasa kalaleban ngadenge anak ngoceak tur ngiles taya tapak-tapakna acan, ibarat nyiakna anak hayam nu disamber heulang. Indungna tinggal ejegeler bari babara katakan mun jalma mah saperti bicicih jeung Mang Samji ngabangingik ceurik bari adug songkol. Baraya kaum dangu isuk-isuk masih keneh rebun-rebun. Jalma-jalma kampung Pancenang geus ngagimbung di buruan Mang Samji. Kolot budak awewe lalaki ngadagoan barudak ngoranu peuting arindit nareangan Nyiwati kadua Nyi Amirah nu geus jadi kaputusan sararea.
Yen sajabanati neangan nyiwati teh amirah ge kudu sarua pada nareangan sanajan leungitna geus heubeul. Nah barudak teh can keneh dararatang boa-boa taru tuluyan nareanganana sidik atuh ari kitu mah barudak ge teu bisa manggihkeun manalila can daratang ceuk Mang Oji bari melong ka para tatanggana. Ya Allah, kumaha atuh watir teuing ku nyiwati jeung watir kakolotna duanana mani geus les-lesan teu eling sapeupeting ceurikna. Tada teuing bae lamun nepi ka teu kapanggih biheung kana nyorang kaleleban. Ceuk awewe recok jeung pada baturna. Teu sabaraha lilana titas diarobrolkeun barudak jajakan nu nareangan teh pating kurudug lalumpatan bari ngaracungkeun hiji baju kabaya nu katempona utrat-atret pinuh ku getih. Baraya kolot-kolot pating buncereng panona narempok kana baju anu diacungkeun. Hatena ting lalenyap malah ngadadak teu barisa nyarita. Kapengke ku kaget jeung reuwas nu lain lumayan. Dina hate masing-masing sidik bae nyiwati teh tinggal kabayana nu pinduh ku getih. Aduh, tobat eta teh naon? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ceuk awewe bari pating puriding sarta terus mareungpeunan beungeutna. Udam paleungin teu wani nempo kabaya nu pinuh ku getih. Sedeng arapaleun yen eta teh kabaya nyiwati. RT Mang Diraha, geura ieu ta ringgali ku sadayana kuring sararea mendak kabaya dina dahan kiara digantungkeun hareupeun lawang guha. Barang ku kuring dicokot kacida herana yen ieu kabaya aya tulisan ku getih. Taringgalikeun unina tulisan ceuk hiji jajaka. Mana cing nempo sararea ngaranna nom sararea ngaronom nempo kabaya nu enya bae bleg hiji tulisan galalede sarta ditulisna jiga ku getih. Ya Allah, Gusti, eta teh getih kumaha ari nyiwatina katimu? Ceuk saurang awewe bari bibiri gidigan. Mana kapanggih anak bibi teh? Ceuk bicici bari dituturubun keluar dituturkeun ku Mang Samji. Duh, tobat. Gebut bicici tibebeut kana taneuh les kapaehan barang nempo eta kabaya nu pinuh ku getih. Tobat anak aing. Mang Samji ge teu kuateun blug labuh nangkoban sarta sarua jeung pamajikanana pada kapaehan. Baraya kaum dangu atuh sararea pada ngarijeungan heula nu kapaehan digarotong ka imahna terus digolerkeun dina samang. Geus kitu mah sararea taruruan deui bari ti buburannya peda hayang nempo tulisan eta nu aya dina kabaya. Ingjang baca gusala seorang gadinya
ceuk Mang Dira. Bari nempo beungeut Atim nyaeta hiji jajaka nu ngingiwing baju teh ya. Nyaeta Mang, sararea ge tadi gujrunna teh ku teu ngarti tulisanana. Nah ieu teh aksara naon? Arab lain, Laten Sumawona. Kuring mah teu ngarti, ceuk Atim. Nyaeta sarua kuring ge Mang pada teu ngarti deui. Malah ieu kapanggihna mah pangheulana ku Atim. Tapi manehna ge teu bisaeun maca. Ngan ukur bisa nyebutkeun yen eta teh aksara cenah. Ceuk nu saurang deui. Da nya aksara sarua jeung aksara Sunda atawa Jawa. Ngan ieu mah leuwih hese macana. Ceuk Atim bari melong ka baturna. Baraya kaum dangu kolot-kolot pating puncereng panona narempok kana baju nu diacungkeun. Hatena ting lalenyap malah ngadadak teu barisa nyarita. Kapengkek ku kaget jeung reuwas nu lain lumayan. Dina hate masing-masing sidik bae nyiwati teh tinggal kabayana nu pinuh ku getih. Ing, kumang sugan ngarti, ceuk Mang Oji, bari ditempo sarta kerung bae. Lah, teu ngarti geuning, lain aksara nu kieu mah meureun, ceuk Mang Oji. Aksara ieu teh Mang, moal enya. Ari saukur getih mah di julat jalid diatur kieu. Abdi mah percaya yen ieu teh aksara. Boa aksara goib gitu meureun. Ceuk Atim keukeuh nyebutkeun aksara. Cing atuh, saha nu bisa maca? Ceuk Mang Dira tambah heraneunana. Sararea ge Mang, moal aya nu tiasa atuh. Aksara kieu mah da aksara goib. Kawasna mah zaman baheula. Ceuk Atim bari ngahuleung. Bingung atunya. Ari eusina hayang nyaho supaya nganyahokeun pae hirupna nyiwati. Da moal salah eta kitu pi kuninana teh nyaritakeun soal nyiwati. Sabab ditulisna dina baju nyiwati pisan nu peuting ngoceak bari terus leungit. Ceuk Oji bari ngahuleung mikiran. Gampil Mang, ayeuna saena urang sarumping ka hiji dukun nu aya di lembur Pasir Legok. Anjeunna mah sakti dukun lepus. Tiasa ngaramalkeun sanes kanten kajadian-kajadian nu bade datang tur tiasaeun kana aksara-aksara goib. Ceuk Atim bari ngacungkeun leungeunna. Di mana Jang Atim? Ceuk Mang Dira. Oh, di lengko pasir palih ditu nu kasebat pasir aseupan. Aya lembur handapeunana. Eta pasir teh ngaranna lembur Pasir Legok. Malihan kasebut lembur sotenan pedah. Pantes we disebut lembur. Da impah-impahna mah sacorencang. Ukur aya 5 siki ge sagegede saung. Ceuk Atim. Nya lamun enya mah aya dukun wacis, teu aya halanganana. Urang sararea kadinya nanyakeun ka padukun, bari ieu kabaya bahwa hayang nyaho naon unina, jeung deui sakalian nanya perkara jelemana. Kumaha nyiwati teh masih keneh salamet?
atawa geus taya di kieuna, ceuk Mang Dira bari curing hak. Ayo atuh, siap we sararea. Ayeuna mah pada ngajugjug lembur pasir legok, ngacungkeun leungeun ka sararea. Ayo. Hayo. Sararea lalaki mah pada harayang milu. Da hayang nyaho ucap-ucapanana dukun nu rek dipenta saraya mang macakeun aksara goib. Baraya kaum dangu bring sararea ngabring meureun kana 25 mah jeung para pamuda teh arindi trek ka dukun minangka tuduh jalana nyaeta Atim sabab manehna nu nyaho nu nerangkeun ayana dukun di lembur eta. Lempangna sararea ngagaridig pada boga pikiran hayang tarereh nepi kanu diseja. Tah ieu ka dieu mengkolna tah geuning ditonggoh bumina teh, ceuk Atim sanggeus nepi ka simpangan lawang kana hiji imah nu disebut lembur pasir legok teh, nu puguh mah katempuh hiji imah ge sagede saung rangon di hateupan ku eurih nu teu di salon-salon acan padu ditumpukeun bae. Geuning Tim, ngan ieu-ieuna imah teh ceuk maneh mah lembur, tanya babaturanana. Ih, celuk imah-imahna di dieu mah. Tuh, di lebak hiji jauh ti dieu. Tuh dina lebakeun tangkal awi hiji, ceuk Atim bari tutunjuk nu dituduhan ting raringeun da teu katempo imah nama. Kek arantosan Mang, sadaya bae margi bumi padukun teh alit moal tiasa lebat. Ayeuna mah sae urang sauran bae padukunana sina di dieu, sasauranana atanapi ku urang ditarosna tah da aya parantini isna bangku awi. Gara supados sadayana kabagian ngadangukeun, ceuk Atim bari deureg-deugana lawang imah padukun kupuntenan. Baraya kaum dangu bus Atim asup sanggeus kadenge aya nu ngamangakeun ti jero. Sararea ting lalimbung bari mencerong kana panto imah padukun. Ngadagoan padukun galuar sabab ku Atim diangkir keluar. Sararea ge pada hayang nyaho rupa jeung kasaurana padukun. Teu sabaraha lilana bray deui panto muka torojol ti jero diiring ku Atim. Hiji kolot make jubah bodas sarta kumis jeung jangot nu jambrong tur barodas. Kaluhurna make totopong sarta bodas deui. Leungeunna sabelah nyenyekel tasbih, nu sabelah deui kundang iteuk, leumpang nangge ngadeg-deg sarta manigis bangkung. Jiga kacida kakolotanana teh sareatna ge sakitu sagala barodas, boh buuk, boh kumis kitu deui janggot nu panjangna hampir nengahan dada.
Jalma-jalma nu ngadaragoan ting parolohok bengong nempo padukun kaluar nu bleg kawas pandita pertapan atawa Panji Narada tumurun ti kahyangan diutus ku Sang Hyang Otipati Dewa Guru mere pituduh kanu araya di Marcapada rahayat di jagat pawayangan. Mangga kenalkeun tah ieu bapa nu ku urang bade dipundut barakah kalayan pituduhna teh ceuk Atim mere nasehat jeung ngenalkeun padukun ka balarea. Atuh ngan robay pating salolongkrong ngarasongkeun leungeunna ka padukun teh. Hatur salam kalayan wilujeng patepang mama. Hehehe, syukurin cu mama. Pedah daradang ka dieu. Pek-pek kadinya cari ngogo bae bisi kararesel. Ceuk padukun sorana ancad lair. Brek sararea gugek Dariuk sanajan di luar da ngareunah aya jukut ngampar teu mata kotor kana papakean panonna mah teu waleting polotot narempo kana dedegan padukun ge diuk mani ngadaregdeg dina bangku awi nu disadiakeun dina sisi imahna terus ila itekna digolerkeun gigireunana. Atim terus milu diuk jeung balarea nyaeta babaturanana. Barudak aya maksud naon pantatang ka mama? Pek geura acara rida ceuk mama Lukun bari teu weule elat batuk gohkoh tasbeh mah terus main. Pek atuh Tim ku Ujang caritakeun ceuk Mang Oji bari Noel ka Atim. Mangga we ku Emang cik Atim bari ngareret. Mang dirawe atuh Mang carioskeun maksad urang teh ka mama ceuk Mang Oji ka Mang Dira. Lah upah RT kadinya mending ge kapan wakil sadayana Pak RT mah ceuk Mang Dira kalapa tuduh-tuduh atuh baraya kaum dangu. Bararudak nya geura paduduh-tuduh bek geura pok silala salah urang nyari daga mama da mama ge moal nanaon ceuk mama dukun. Mang Oji sok kadinya ceuk Mang Sudira sakali deui Noel ka Mang Oji. Sun ieu teh Sun sumuhun taun mama aya keperyogian abdi sadaya teh. Ceuk Mang Oji teu kaur ku bari dehem jeung eueuhan kawas nu kasimanya ngahareupan mama dukun. Baraya kaum dangu barudak ngorama pating cikikik nyengsirikeun Mang Oji nya nyengsirikeun Mang Oji baraya kaum dangu. Cumohon ieu saurna mama wirehna sadaya para hadirin teh
gaduh maksad penting nu kalintang pentingna kasalira mama. Ceuk Atim mangnuluykeun caritaan Mang Oji nu arapap eureupeup. Nyaon teh ya? Hah? Ceuk mama dukun bari dengdek ceudina. Sok we Jang, teraskeun. Emang mah teu bisa nyarita lah. Ahli soak, ceuk Mang Oji ka Atim. Atim nurut sarta pok nyarita lancar pisan. Ieu mama, dina wengi tadi parantos kapalingan hiji istri batur salembur, abdi sareng sadaya para hadirin wae pada ti lembur panjenang malih kantos ngajerit heula sakali, les teu ka kuping deui suara. Barang ku abdi sadaya disarusul ka bumina, sing horeng parantos teu aya duka kamana. Dina emutan abdi sadaya mah pasti aya nu nyulik. Kawuwuhan kapendak pisan raksukanana tina dahan Kiara Ageng sareng parantos pinuh ku seratan-seratan nu sanggem paninggal abdi mah diseratna ku getih. Nanging abdi sadayana eueud wirehna ieu aksarana teu kahartos disebat Arab sanes, disebat Laten sanes, Sunda sanes kitu deui. Abdi sadaya mundut saraya ka mama, manawi mama ridoning pangalih karasa maparin pituduh atanapi nguningakeun ieu aksara tea. Abdi sadaya kalintang hoyong terangna. Ceuk Atim pelag pisan. Jadi gitu. Mana tulisanana? Cing bawa kadi ka mama. Susuganan mama bisa ngunikeunana. Ceuk mama dukun bari dampaleungeuna namprak. Ieu mama mangga nyangakeun. Ieu seratanana kalayan nyanggakeun kabodohan abdi sadaya. Teu langkung mama nu kersa mangmaoskeunana mah. Ceuk Atim bari solongkrong ngesongkeun gabaya nu pinuh ku aksara beureum teh. Ieu ceuk mama dukun bari nelek-nelek eta aksara. Mani kerung-kerung bae baraya kaum dangu terus unggut-unggutan bari rada nyerenge katinggali huntu namah beres bodas. Barudak mangka dengekeun ku hideub sarerea ieu teh aksara goib nu moal kaharti ku panon lahir jeung palihan jalma nu bisa ngahartikeunana oge. Disebut pilihan teh nyaeta ku arang langkana aya anu bisa, sabab dibacana ge kudu kunu goib deui. Sadalah mama pribadi teu bisa. Ceuk mama dukun bari unggut-unggutan. Teu langkung mama eta mah abdi sadaya nyerahkeun kana katiasa mama sareng pitulungna ti mama. Ceuk Atim keke karunya deuing deudeuh deuing anak incu mama. Heug ku mama ditulungan ngan mama rek nyambad heula nu goib. Sabab ieu aksarana kasebut aksara nu goib. Jadi kudu kunu goib deui. Coba saha nu daek nulungan ka mama mang nyokotkeun parupuyan
Tuh, di jero, ceuk mama dukun. Mangga ku abdi mama, ceuk Atim. Teu talangke ngincid asup ka imah padukun. Teu lila oge geus datang deui mawaruha kurung tina wadah parupuyan jeung manyan sagede peureup. Mangga mama, ieu parupuyan teh, ceuk Atim. Syukur heug, deun hareupeun mama. Pada menyan budihna, ceuk mama dukun. Barin melong ka Atim. Mangga ieu mama. Tah menyana mama, ceuk Atim diasongkeun kana leungeun mama dukun. Nu nampanan sabada ditampan mah Atim balik deui diuk campur jeung babaturanana. Baraya kaum dangu sararea mureleng ka mama dukun nu ngabul meuleumeunnyana. Baledug mani nyerebung medung ka luhur ngaliputan sirah mama dukun ku gede-gedena hasep meunyan. Mama dukun geger nyeman mapatkeun kalimah panyambat nu goib. Sagala ucap-ucapan mana dukun jelas kadenge ku balerea nu nyaraksian. Ieu panyambatna teh mendung syakudu kumare para Bu Haji Sang Hyang Batara para apsyari nganggakeun kanteling rasa selengseng ning menyan putih jembar gabara garuhun agung kayang maha suci nyuhunkeun sukma rasana lumungsur ka jisima abdi manjing sajaroning kerba sakedap aya peryogi. Injo yang andika nyarahusaha ieu kaula mama dukun mimiti kasurupan. Sun tampi bodo bae abdi sadaya teu terang ceuk sararea. Marada pada syakabe mulut tutuninjuk. Cik suara nu kaluar di mama dukun. Numawi eyang hapunten wae maklum abdi mah bolotot ge da teu terang. Cik Atim. Sakabeh nu daradang kahareupeun kula nyaho yen maraneh rek nanyakeun aksara ieu bener. Sumuhun eyang, sararea saur manuk bari pada ngadareg. Lamun Andarika Arandika teu nyaho ieu aksara beunang kaula duga sebut Raja Gua Sambarani. Kaula ngahoyuk nagara setan di Gua Sambarani. Kaula nu geus maling awewe. Kaula bogoh ka awewe nu ku kaula dibaling. Ku kaula rek digawin. Ngarti? Aduh, kumaha tukar sa eyang itu ibu ramana. Aduh songgol mugi deh haturanan deui we ka abdi eta istri teh cik Mang Dira bari ngai yuk.
Mual dibikin deui. Sebab bungan arandika tengah baralti gagaula. Ngarti arandika, tara aya gainggodan gagaula, ha? Numawi rumaos bae keur sayang. Mung hapunten da terang manawi teu teu aya keur sayang nu ngageugeuh dina uha samparani teh. Ceuk Mang Dira. Jadi arandika teu nyaho yen kaula raja ieu guha. Sumuhun eyang. Ceuk sararea saur manung bari tararungkul teu wani nempo beungeut mama dukun nu keur kasumpingan kuy. Silai yarba wakdosna paraldosep dah enjing wae ieu dongil didaraskeun. Baraya waktosna parantosep. Hapunten tina samudaya kelebatan, kakirangan sareng kaluluputanana. Enjing urang insyaallah enjing diteraskeun deui mugia kusadayana tina pangapuntenna dihapunten ku baraya sadayana. Mung sakitu bae, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.